Wa turadu zaujatu bil junun wa minhu al khublu was-sur'u. Diudar, ditolak atanapi dibalikeun zaujah istri bil junun kusabab junun majnun. Naon majnun teh? Majnun teh teu waras. Teu waras gitu. Bade anu disebatna idiot, bade anu disebatna naon Bu? Gelo. Nya. Misalkeunna naon nya? Kabelejo gitu, pamaget teh gitu. Dawauhna teh tina medsos gitu, tina media sosial gitu. Ayeuna urang jauh deui gitu. Urang ngaranca kalong main Facebook, wauh-wauh nyambung sareng urang misalkeunana urang Kalimantan misalkeunana gitu. Gitu. Urang Patepung atuh di mana? Patepung we misalkeunana gitu. Patepung. Nya nepikeun ka nikahna gitulah gitu. Ari begitu nikah ternyata gitu. Eta istri teh junun teu pati bener pikiranana gitu, akalna gitu. Gawena teh hulang-hulang ceurik seuri gitu. Saumpamina gitu. Maka eta teh kumaha dipulangkeun we teh gitu. Dipulangkeun. Nya kitu deui sauwihna pamaget oge gitu. Ieu mah sauwihna. Istrina anu kabelejo kalaka meunangkeun caroge anu kitu. Kumaha ta? Maka syariat memberikan keringanan langsung. Maksudna teh lamun pamaget mah nyerenkeun gitu. Lamun istri mah kabur we gitu. Kabur. Tapi dengan catatan aibna samodelkeun kieu. Ulang-ulang nya pokona mah lah diajak ngobrol teu nyambung gitu. Saumpamina sanaos panginten ieu jarang terjadi gitu nya gitu. Piraku gitu. Gitu. Tapi da perkara-perkara nu sanes kieu tapi bahkan lebih parah ti kieu pan kajantenna. Kumaha dina berita istri nikah ka istri geura sok. Kan anu cek sepintas mah asa piraku gitu. Ternyata kabelejo gitu istri teh gitu. Di mana geuningan dari daerah Sumatera lah beritana teh geuningan. Anu eta istri teh ngaku-ngaku pamegat gitu. Ngaku-ngaku dokter teh ya geuningannya gitu. Tos 10 bulan kakara nyadar. Kumaha tah? Maka otomatis eta teu sah we. Teu jadi nikahna oge. Da pamegat non istri sareng istri gitu. Istri sareng istrinya jelas atuh teu tiasa. Ternyata motifna teh nu dina berita teh ya hayong naon? Hayong ieu naon namina teh? Hartana, hayong morotan tah gitu, hayong morot hartana gitu. Nepikeun ka wani kitu nyamar jadi pamegat, bahkan nepikeun ka wani eta kumaha asup ka mushola jadi imam salat bapak-bapak geura aduh. Nepikeun ka kitu pan eta teh. Gitu. Nya pan sepintas mah asa piraku kajadian model kitu, tapi ternyata kabuktosan tah. Gitu. Terang sanes sakali dua kali teh. Tahun mana geuningan kantos rame deui beritana. Cenah di negara batur mah aya pernikahan beda jenis. Heuh eta mah negara batur. Agamana beda jeung urang, keyakinanna beda jeung urang. Keun we manehanna cenah anteng anyang-anyangan gitu. Istri jeung istri, pamegat jeung pamegat geuningan. Jelas gitu. Moal dinikahkeun ku kaula da teu aya aturanna naon atuh. Mending keneh nikahkeun domba jeung domba. Kawinkeun domba jeung domba. Nya. Tah, nyangke eta khusus eta kalebetkeun kana beda. Wa minhu al-khublu seperti gelo teh nyata lumpuh. Gitu. Kajabi upami ti awal keneh tos naonnya tos menerima jeung geus janji rek ieu gitu, menerima. Gitu. Ieu mah lamun ti awal keneh lah pokona mah terjadilah saumpamina pernikahan kitu kabelejog gitu. Pokona masih lalakina teh sugan teh nu jag-jag.
Ariteun geuningan lumpuh. Setiasa kumaha gitu. Maka kumaha tah? Eta teh tiasa menta geus gitu. Atos we. Pamitan beres we gitu. Takadah nguruskeun perceraian deui gitu sanyana mah. Nya, tinggal orang ngobrol we gitu. Ah geuningan. Jadi sami ieu mah perumpamaan unggul sapertikeun ical gale dina bab ical gale. Begitu ditinggalian teh barang teh geuningan aya cacadan. Salungtung orang masih keneh di dinya keneh gitu. Maka eta teh naon tiasa dibatalkeun itu ical gale teh. Tah, mau nya kedah asak milihna teh kitu. Wasor sareng sakalor cenah Ibu tah sakalor. Sakalor teh atuh naon nya gitu tah sering gitu. Kamu upami memang jelas-jelas eta ngaganggu mah misalkeunana gitu. Maksud ngaganggu teh nya ngajadikeun urangna henteu jongjon, urang teh jadi oh gitu. Nya gitu. Kajaba lamun ti awal keneh tos aya naon perjanjian menerima teh ya. Pada kitu oge. Nya. Tapi saumpamina urang teh teu ngebahas masalah eta gitu. Nah, bae dina nalika ta'aruf istilahna teh pan gitu, perkenalan gitu. Maka eta teh kan di dinya teh kelebihan kekurangan teh nya silih dongengkeun we gitu. Yen abdi mah kieu gitu. Pan di dinya teh nya supaya aya pertimbangan bade lanjut, bade moal. Didongengkeun ta abdi mah nya kitu gaduh panyakit sakalor gitu saumpamina. Osok tiba-tiba gitu ngagolepak bari ngabudah gitu. Kumaha tah gitu. Kumaha tah gitu. Nya abdi mah bade nampi we gitu. Bade nampi. Tah maka lamun tos aya bahasa nampi kitu-kitu tah. Maka eta teh nalika terjadi pernikahan eta mah teu tiasa langsung ah geuningan kieu. Nah, ieu mah lamun saumpamana teu aya dongeng teu aya naon gitu purung nikah kabalejog ternyata kieu maka eta mah tiasa we nyuwunkeun. Nyantos we gitu, tiasa diuihkeun. Masa ngawihkeun teh kumaha ngauihkeun bahkan tanpa ku harus mencerai deui gitu. Kan bedanya. Maksudna kan tiasa wae ku ditalak we tiasa gitu. Ieu mah tanpa ucapan talak oge. Sabab seolah-olah aya cacat teh ya di awalna teh ya. Biasa terjadi gitu. Eta. Bade anu lila si kasakalorna teh sok remen pisan gitu. Atanapi jarang gitu. Eta. Awil wal jadam, penyakit jadam, jadam teh lepra cenah Ibu. Penyakit semacam penyakit kulit walah anu geuleuh mun katinggalna teh gitu. Misalkeunana budugna teh saawak-awak, bari jeung lila misalkeunana gitu. Eta. Atanapi naon deui warotku teh kana ieu mah da bahasana nada memang kieu. Warotku teh punten Ibu bahasana teh pongpet sakeunana gitu. Ieu mah di istri, kondisi istri anu teu tiasa si pamaga teh ngajima we lah gitu. Nya kehalangan begitu lah. Anu teu tiasa kehalangan gitu. Nya nu mawi ku para ulama dibahas ieu panginten aya gitu. Sanajan panginten jarang gitu. Nah anu ngahalanganna teh daging atanapi tulang gitu. Atanapi naon gitu. Gitunya. Cuma bari operasinya soalnya gitu. Gitu. Waya insidadu mahalil jima itu dijelaskan ku para ulama naon naratku teh saragena tempat jima gitu. Jadi hese gitu. Nah aku bi admin ku tulang gitu.
Fasbutu al-hiyar bikuli minha. Maka upami terjadi aib-aib anu tadi disebat teh ya, maka di dinya teh terjadi hiyar teh ya. Kumaha masad hiyar teh? Bade neraskeun atanapi bade lanjut. Milih tah nu dua eta teh isi pameget teh. Bade neraskeun atanapi bade atosan. Upami bade atosan, atosan tanpa naon tanpa tata cara cerai gitu. Entosan we dianggap teu tulus gitu. Gitu. Cenah abi mah bade ku diceraikeun wae cenah ieuna nya mah ku jalan cerai wae. Sabab hiar teh ya namina teh sapertikeun ical galeh. Urang uih heula kana ical galeh penting. Dina ical galeh teh aya nu sebat hiar Bu. Upami urang ical galeh tadina syariat teh masihan kesempatan pilihan keur neraskeun atanapi ngabolaikeun gitu. Hiji nyaeta hiar majlisi. Hiar majlisi teh pokokna mah setiap ical galeh anu tos terjadi teras dua pihak teh masih keneh di tempatna tempat nya tempat ical galeh teh maka di dinya teh satungtung masih keneh aya di tempat eta teh berhak rek neraskeun atanapi ngabolaikeun sanajan tadi teh tos dibayar teh ya sakeunana ka warung abdi meser ieu meser roti saumpamina meser roti ya gitu mangga ieu artosna nyangakeun artosna nampi barangna nampi rotina tos terjadi tah karek ge salengkah rek ngajauhan nah itu tiba-tiba aduh ieu teh henteu ieu mah rotina masih kena sae gitu sae ieu mah gitu ngan hoyong ngaboleikeun kana ical galeh nya mangga wae eta teh asal masih keneh di tempat gitu tah gitu abdi bade digentoskeun weh gitu sakeuna mangga tiasa kajabi upami parantos aya dicanak terus ngaleungit di tempat ical teh terus di bumi kakara ngaWA ieu moal tulus sakeuna gitu gitu ya gitu anu kadua kusabab aya cacat teh ya cacat teh ya ieu mah rotina terus bulukan geuningan lah gitu rotina terus bulukan tak biasana bulukan gitu mah gampil lah gitu sebab kan katinggal roti makomotina bungkus ge katinggal bulukan terus diulak-ilik di bumi teh alah jeung ieu roti teh bulukan ieu ya bari jeung tos kadaluarsa geuningan ieu tos langkung dina tanggal ieuna kadaluarsana maka eta mah ngawe awe gitu gitu ibu ieu teh roti teh geuningan tos bulukan lah gitu moal cios we meserna gitu nyata mah kedah dieu tukang nu icalanana kedah nampi komo aya cacat gitu mah gitu ulah kieu barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan gitu hmm. Hmm. Gitu anu katilu dengan syarat kumaha syarat teh aya heula bahasa kumaha bahasana teh misalkeun cek nu ical galeh teh ayeuna urang ical galeh ieu parantos tah urang ngadamel hiarnya salami 3 dinten abdi bade ngemut heula gitu tah ieu ku dicanak heula gitu ka abdi ieu tos dibayar ieu barang ku abdi dicanak ngan salami 3 dinten atanapi sadinten ulah leuwih teuing gitu abdi teh bade ngemut-ngemut gitu saumpamina dina naon sadinten ayeuna sateu acan enjing gitu abdi teh robah pikiran abdi teh hoyong dilironkeun deui tiasa teu cek nu icalan teh mangga tiasa tah tok ya kesepakatan kitu nah dicanak euy gitu tah aya pas sonten aduh rubah pikiran ya gitu pan tadi teh tos aya perjanjian teh ya bade mau dibolaikeun we ku abdi gitu maka tiasa gitu mah kajaba upami teu aya naon kesepakatan teh ya gitu. Nah hikmahna diayakeun hiar eta teh nya supaya naon meminimalisir ngaleungitkeun kana kahanyakalan dina ical galeh teh ya ical galeh tapi da ayeuna mah ical galeh dia tos modern tos teu amprok acan sareng ieuna ge nu jualan oge balanja ti urang Kalimantan balanja ti urang Sumatera 2 dinten 3 dinten nepi geuningan online gitu sagala di online keun
Wa ma ada hadhil uyub tah maka aib-aib anu sahandapeun nu tadi maka teu tiasa saperti kal bahri seperti bau mulut misalkan aya pamajikan teh aduh geuningan dia teh bau sungut misalkan saumpamina gitu bau bahamna gitu padahal teu barang daharna naon itu naham nih gitu tah maka aibna seperti kan gitu mah teu tiasa ditampi bae eta mah gitu kumaha atuh carana enak balanya masker we sing seueur gitu di maskeran gitu nya wasinan sareng bau kelek teu tiasa gitu aduh gitu teu tiasa ngajukeun ka lebay lebay hayong hiar wae mah bari atosan bungan bau kelek misalkan teu tiasa eta mah sabab sanes aib anu berat eta mah gitu gampang nya wal kuruh bisul tuh tiasa bisul kupedah bisul gitu komo kupedah jerawatan misalkan gitu jadi anu ringan gitu mah teu tiasa tah ieu teh ketentuan ieu teh berlaku istri sareng pameget gitu silih udar ngajengkeun hiar teh ya gitu badan tenan tah dua sejoli teh nah bade neraskeun atau napi bade atosan gitu. Wal anatu tah sarang ieu al anatu teh impoten teh ya impoten pameget mah impoten teh nyaeta lah parabotna henteu hurung gitu parabotna henteu hurung gitu gitu teu hurung parabotna teh tenang tung diuk wae duka sare wae gitu sehingga teu tiasa ngalaksanakeun kana halo nah, sehingga teu tiasa ngalaksanakeun kawajibanana ka istrina gitu maka kumaha nya eta termasuk aib anu ieu teh ngakibatkeun kana hiar teh eta mah tiasa nya eta mah tiasa impoten mah gitu tapi tang tuh namina impoten mah engke bakal aya jeda heula kan kedah dicoba heula maksudna teh kedah kanyahoan heula impotenna gitu benten sareng tadi mah katinggal pan gitu katinggal upami tadi teh anu penyakitna teh anu naon baros teh non ieu teh tadi teh budug anu nataku teh terus naon deui anu gelo teh gitu sama kan katingali sehari teh aya nu impoten mah aya prosesna pan baringinten kada dites heula gitu Bu kada dites heula gitu kada dites heula gitu mohon mohon penting tah kami aya anu leuning pameget teh bogoh di pameget saosna nikah jangan mainan teh campur tah bogoh ka pameget ibu mohon jadi si pameget teh resep di ka pameget mohon bogoh di ka pameget terus nikah teh atau kawin teh terang nikah we si pameget teh jantan ka istri teh bogoh di ka pameget deui eta mah henteu lebet kana bab anu ieu terlebet kana bab hiar ieu tapi eta jadi sebuah aib anu upami memang tos teu salera deui saking sering bergaul teh jarang pamaget berenang maka eta termasuk alasan si istri keur ngajukeun cerai teh ya gitu solusina jadi henteu lebet kana bab hiar teh hiar mah kan caritana teh saantosna nikah hiar ieu mah saantosna nikah namanya katangen ternyata gitu
aya kondisina ieu mah pamagat kalah ka jadi resep ka pamagat gitu. Maka eta jelas jadi alasan syar'i keur ngajukeun cerai. Jadi engkena teh ceraina teh atas kehendak si istri gitu. Tapi da teu karena campur da pemandisi pas nikah. Oh, teu acan. Oh, teu acan campur. Si pamagat mah teh resep nikah. Jadi kita soalnya kobong wae gitu. Dan alim we bobosang si istri teh tah. Degalbatkan dia. Oh. Jadi caritana ieu mah santusna nikah teu acan lami gitu. Nya upami sateu acan gitu. Upami teu acan lami mah nya eta kalebetkeun kana aib. Sami halna sedang impoten. Ada impoten mah tos dicobian ngan ternyata teu jalan gitu. Malihan ieu mah langkung parah gitu. Ieu mah malihan langkung parah ari resep-resep acan mah gitu. Ari impoten mah nafsu mah aya nafsu ngan pedah teu aya daya upaya gitu. Gitu. Teu aya daya upaya gitu. Apalah daya tangan tak sampai teh ya mah gitu. Ari nu tadi mah kasus saur ibu eta mah berarti teu hayang-hayang acan. Tos langkung-langkung ti impoten berarti eta mah gitu. Ngan eta cara ieuna kumaha ngeuningakeunna gitu. Katinggalna gitu da nya tetep kadah ieu nya gitu. Kata-kata ya. Kajabannya tadi teh upami tos lami mah maka eta paling ku jalan mengajukeun cerai teh talakna teh talak pasah, talakna teh talak tebus lah, talak hulu. Ieu nya naon nya atas permintaan si istrina teh ya gitu. Tah naon deui salajengna tah eta keun ngeunaan aib teh gitu. Sanajan mangkitan ieu jarang kurang ka ieuna. Sakedik deui ayeuna sodak teh nyaeta ngeunaan mas kawin mahar sakedik deui punya mahar. Wa inna ma yajibu alaihi la alaiha. Ari mahar teh ismun lima yajibu an binikah perkara anu wajib kusabab terjadinya pernikahan teh. Mahar wajibna teh ka pamagat teh ka istri. Dina dawuhan Allah surat An-Nisa ayat 4 wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Sareng datangkeun ku anjeun pikeun para istri kana mahar-mahar nikahna teh nihlah kalayan sae. Jadi pemberian di luar rukun nikah. Kumaha cenah upami henteu ngangge eta henteu ngangge mahar. Teu ngangge mahar ge saresna mah nikahna mah sah. Ngan pedah jadi dosa we lamun teu ngangge mahar gitu. Kumaha tuh carana ayakeun eta mahar sanajan nyakup perkara anu saayana gitu. Soayana wajib. Jadi sanes bagian tina rukun nikah tapi hukumna wajib. Upami nikah henteu ngangge mahar maka nikahna sah ngan bari dosa gede deh gitu. Dosa. Gitu. Makana ngadamel mahar sanajan nya ku perkara anu mirah teh sareng teu kedah ku barang wae pan. Gitu. Sapertoskeun pernikahan Nabi Musa teh ka putrina Nabi Syuaib. Mas kawinna teh ku menggembalakan kambing teh sabaraha taun gitu. Pilih gitu. Sok wios ujang gitu teu gaduh kangge mahar mah mangga sok we tikah putri emak. Maharna mah pang maculkeun we 10 usum mah misalkeunna gitu. Kumaha saumpamina gitu. Nya menaon we gitu. Atau minimal ngaku perkara naon we gitu anu aya anu hargaan tapi samampuna teh ya gitu. Wastahabu tasmiyatul mahar. Nu paling utami disunahkeun diucapkeun. Bapa nikahkeun hidap ka putri tegas bapa anu wastana neng anu kalayan mas kawin anu dibayar kontan. Tah
sunah eta teh diselapkeun bahasa gitu teh bahasa kalayan mas kawin. Tah sanajan teu ngangge kalayan mas kawin ge nikahna tetep sah. Gitu tetep sah. Nu penting dibayarkeun. Bahkan tadi kan sanajan teu dibayarkeun oge, sahna mah sah ngan dosa we gitu. Melewatkan. Jadi heuh nya teu ieu gitu. Henteu sah mah sah gitu. Heuh ngan bari mawa dosa we gitu. Sabab jadi hutang. Mata dina mas kawin ya ulah naon? Ulah naon? Kabobodo ku tren gitu ulah. Atanapi ulah maksakeun. Atanapi ulah cek urang Bogor mah naon? Biar tekor asal kesohor gitu. Da dipanaskan ku babaturan komo geuningan zaman ayeuna mah sok wah aku angka-angka anu unik 12 12 12 salapan 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 gitu. 8 juta 888 rupiah gitu gitu. Mangga we eta mah lah gitu. Ngan peda ulah kieu gitu. Dina ieu teh dina nangtukeun tanggal nepikeun ka kieu soalna kantos aya kasus kieu memang sah we sah sebenarnya mangan peda sakirang pantes. Jadi si pameget sareng istri teh ngarencanakeun hoyong nikah dina tanggal anu cantik cenah kitu. Angkana teh tanggal 1 bulan 2 misalkan hipan hayang 1 2 3 misalkan 1 bulan 2 2003 ieu mah kapungkur caritana kitu nya 2003 pokona mah. Misalkan atanapi kumaha nya pokona mah kieu lah ngudag dina kamari kapan usum covid ya pan nikah teh aya mangsana geuningan ditutup pendaftaran teh gitu KUA teh teu meunang anu geuningan teu meunang pernikahan gitu tah aya anu demi ngudag tanggal cantik eta nepikeun ka maksakeun nikahna teh nikah online teh gitu sabab hayangkeunna kana tanggal cantik eta pas keur remajehna covid teh ya gitu memang eta sangan asa kirang pantes we sebenarnya begitu. Padahal da teu lami-lami deui gitu. Ngantosan ka dibuka ieu teh naon namina teh disekat teh. Kamari teh naon? Lockdown gitu. Memang sah wae ngan asa teu pantes ngabelaan tanggal cantik nepikeun ka heuh nikahna nikah online gitu. Nu katinggal ku abdi mah nikah online teh via ieu unggul. Jadi ngobrolna teh via ieu media ngangge video keluarga istri sakeunana di Rancakalong keluarga pamegetna teh di Amerika ngangge layar ya jadi seperti nonton seperti video call gitu masana teh gitu nya tapi untungna teh saweurna teh nu ieu teh soalna ieu masih keneh abdi uninga gitu jalmina. Nah, maksudna teh nikah deui cenah. Nomeureun mang-mang gitu. Gitu tah lah asararaneh gitu zaman ayeuna mah gitu. Araraneh. Tah gitu. Jadi kumaha maksudna teh ngucapkeunana eta teh sunah. Sanajan teu diucapkeun ge eta hukumna teh masih keneh sah. Kumaha upami teu diucapkeun? Upami teu diucapkeun kitu cenah pan teu aya kajelasan kumaha. Upami teu aya kajelasan kitu maka angkena teh aya nu disebat mahar misil. Naon mahar misil teh? Mahar kumaha galibna. Kumaha ukuran galibna teh? Galib di lembur eta atanapi galib anu katampi ku keluarga eta biasana sabaraha. Tangtos ieu teh nya urang da teu kedah rieur-rieur. Ieu mah sabenerna nya gitu. Ieu mah pengetahuan urang we gitu Ibu, penting gitu. Ngan ulah kudu teu aya hargaan deui mahar teh. Nikahkeun kalayan mahar sakepeul taneuh misalkeunana. Keur naon sakepeul taneuh gitu. Kumaha cenah ku sendal capit eta mah sikeun aya pangaosan. Sanajan memang heuh piraku rek ku sendal capit atuh. Cenah kumaha lamun ku ayat Al-Qur'an abdi mah bade ku sholawat wae. Wah, sepintas mah terlihat islami banget eta teh gitu. Gitu. Dengan ayat Al-Qur'an dengan surat Ar-Rahman, dengan surat naon gitu.
gitu. Tapi teu aya hargaan secara ekonomi. Sabab rumah tangga teh pan ngabangun keluarga anu perlu modal. Gitu. Daripada ayeuna ku surat Al-Baqarah hungkul gitu. Mending keneh sareng surat taneuh we gitu. 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 Tah gitu panginten para ibu sadayana. Parantos tabuh 5 da. Mohon